Tong kaget ieu di awal video geus disuguhan pemandangan perut-perut anu baruncit. Keur naraon atuh da barina oge nyaho batur keur nyieun konten deur caricing hareupeun kamera. Mending lamun bari jarajan, ieu mah geus caricing panghareupna. Teu jarajan deui, kantun kahalangan pemandangan, geus baelah pohokeun we nya perut-perut buncit anu bieu mah. Ayeuna mah urang lanjut deui we kana isi video. Tah jadi barudak poe ieu teh warung abi kadatangan pelanggan anu jarajan sebelah. Alhamdulillah pas poe ieu mah ti mimiti buka sampai tutup teh loba pisan anu jarajan. Malahan pas poe ieu mah abi ti kadua balikan ka pasar oge. Isuk-isuk balanja teh sore teh geus balanja deui. Tah jadi ieu di dieu teh abi keur nyieun pesanan seblak 2 porsi. Tah anu saporsi mah tadi di awal video ujug-ujug geus beres we geuninganan. Soalna naon soalna poho teu karekam. Jadi nyaho-nyaho geus beres we nya. Tah ieu teh seblakna jarajan seblak parasmanan. Terus toppingna teh aya mie, kerupuk tulang jeung kerupuk lidah. Mun teu salah mah sarua ieu teh duanana oge toppingna teh disarwakeun. Cuma bedana teh anu hiji mah make sayur ari nu hiji deui mah henteu. Tuh ngomong-ngomong ieu pesanana teh geus beres we geuninganannya. Meni sok asa sakedeung arina video mah. Padahal aslina mah lila ieu teh nya seblak 2 porsi oge kudu meakeun waktu 20 menit.